Ya. Panuhun gerurang di sadayana pamugi almarhum ditampi manis lalu. Amin. Dicangkeun di dalam kuburna. Amin. Pasian kaulas kasih ajeuna. Sakumaha ajeuna di kaulas mikasih ka jisim abdi. Darso. Katun sora jeung gambarna bu. Dinas pariwisata aja mah. Dah. Indah warna kuku-kuku. Mangsa nyanyisan mangsa begitu deui anjeun sorangan teu apa boga ieu rasa aing pangalusna kaluhur teu loba catur tahanap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun Dipayuneun sang holik kumujeng di angkin sadar dina papastian anjeun hidup kana takdir berat menang berat sedih temenang sedih orang tegerger itu cenah anu santen asa gelap salamanya barangke akan nu digantun laha kawas ku kawin jeung teu mauna asa cingkene sempaguyon can barat kawisa pada begitu deui anjeun sorangan teu apa aing pangalusna kaluhur teu loba catur tahanap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun payuneun sang holik kumujeng di angkir linggih sadar dina papastian anjeun hidup kana takdir berat menang berat
gelap selamanya. Barang keakan ku di kantong. La haula innalillahi. Ku percaya gelut kawas ku kawin jeung tebang asa cikene sempaguyon can barat kawin sapada. Yaya Cantika saja mengker Obrolan oga pangusana kang Yayan Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya buat Kang Yayan?